Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Yosi Rustiani, abdi ti PGMI 2B, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah, abdi di dieu bade ngawihkeun guguritan Mas Kumambang. Agama Islam rahmatan fil alamin, keur umat di dunya eta Al-Qur'an jeung hadis tihang barokah tujuan alam dunia sareng sagalana eusi pikeun kahirupan eta ajang umat muslim lengkah mareunah kulampah cai anu henteu pernah saat pisan dina kahirupan Gusti Allah nu nyiptakeun sadaya kagungan Allah. Hatur nuhun mung sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi